Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar. Nomor kedua lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh cenah kieu mending gesan bae mah ngaji. Teu harti bae kos kieu. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah mah atuh. Besok tudak tunjuk siap. Hese jasa. Aduh, bulan puasa Pak, bulan puasa lain ngurang hes lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat duhur jeung salat asar ngarendeng. Dua, heseta hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering. Gering disuntik geus abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cenah. 2 poe teu dahar. Bisa kuat abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna, warembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku Haji Maming. Garembul. Eta bisaan kolot eta. Masya Allah. Embung ka ciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda lamun keur loba jelema cemi. Habis hayang pajak tasawuf. Wah Haji Pendi tasawuf siapa dulu. Masya Allah. Giliran bau sasaha waduh ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula gidean teu sare. Nonton bola. Haji Jamal tah mah. Jadi budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir. Lah murid nerima. Murid tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di exit kita murid. 2 ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar jeung Haji Pendi jauh. Rusak. Jaringan HP ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nah naonan eta? Soger aja. Hanya sekedar memberikan telas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, diusaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis.
ulah pati loba omong teh kuat saminggu BNT tanu tadi tak saminggu jadi wali saminggu ulah 40 poe ulah tebal ting 40 poe saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring dua nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam bae ulah sajam 2 jam tilu nu biasa urang jaringan-jaringan putuskeun gua opat nu biasa obrol kuari stop saminggu bae ujian anak kandeuleu beungeut lagi heran ieu makan dareuh meuti beuteung ih demek beh ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eta